Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-3. Para mitra mangga urang teraskeun. Usman galecok bari ngedepong tukangin batu gede malah inang nyerita. Amin, dek semadin deui euy. Aduh. Yang hebat pilihan mana Usman? Aduh. Itu dulu itu mending ngegelempong kitu pimpinna. Aduh, aing euy, aduh tidur dewek meni hideung sandan euy. Amin, si Usman tinggal itu. Ayah, aing mah awak pasangan nu maneh. Aduh, gusti nyan mulus euy teh mah euy. Teu beda tinangka campedak we semu koneng euy. Tanying si kadun sekadeng nyieun teh. Nyanyi di rumah kakara ningali pangawakan awe model pasangan maneh mah euy. Duh. Ayeuna suku mending ngaroncon si Usman. Ameng deui itu. Si Usman ya duh. Dalam gerakan awak pun kakeum sapoto. Duh. Mun lauk teh mah euy lauk mas beureum kumpai teh teh euy. Cik Inang galecok. Tapi lila-lila mah awak Inang ngoyongkod bari tuurna dicekelan. Risi aku naon Inang? Make jeung popoyongkodan kitu. Ni si ganu nyeri tuur sia. Cek Usman bari ngareret ka gigir. Ih, lain nyeri tuur dewek mah ieu teu pada ruguh rasaan euy. Kudu angeun mun ratu kieu euy. Boa-boa euy sia peuyeum gantung etaeun euy. Ya, sia teh mah ngarekeun kana peuyeum gantung segala. Lain peuyeum gantung sia bajing. Zaman ngaranna ngan untung we bajing urang mah euy bager. Teu usih teu mari. Temal Inang kawas teh hideng. Ngadon ngarintip nu keur mani ngintip para mitra sanes naon ngintip nu keur mani. Harita lebih lebak. Atuh teu kungsi setengah jam euy Parida jeung Nyi geus saranyat deui kalawan di baraju rapih saasa tadi. Tenang euy geus saranyat euy. Yuah urang sampeukeun. Ceuk Usman tingku niang narangtung tuluy nyalampeurekeun. Atos Kang siram teh Kang? Tanya euy Parida bari ngirab-ngirab buuk anu panjang. Parantos islah mun raosnya seger. Cai rada hareup-hareup ieu teh sih. Ing awak mah katawisna garing teu katawisna tos siram. Ceuk geus Parida siga nu nyahoeun. Yen Usman jeung Inang teu marani. Wih garing sote biar tos moyan we is. Temal Usman ngabohong majarkeun tas moyan. Puguh teu si beungeut acan. Panyanten teh teu siram. Aya muhun Kang aya wartosna caket walungan ieu. Aya cai nyusu tina hanapeun tangka kamuning. Wartosna sok biasa dianggolanong anu lumpuh serang sok dianggolanong soca deui. Nah laras kitu didinya aya cai nyusu. Rumuhun wartosna mah. Pas kitu didinya aya cai nyusu. Rumuhun wartosna mah nanging da akang mah teu can cobian atuh sagan. Ongkos ieu teh wartosna mah sok aya dedemit. Nu disebatkeun Nini Gimbal teh ya. Hei, sieun ari kitu mah nya dedemit Nini Gimbal mah. Poro sakawitna mah bade ngalah kangelanong soca pun biang. Yu ami urang balik sieun Nini Gimbal. Cek euy Parida meni borangan bari ngenyang leungeun Mimi. Dupi euy bade terus ka mana tuh? Bade wangsul Kang jalanan sieun aya dedemit. Bade ngajajabkeun kitu. Duh atuh nya ah. Moal di sini tuh pomi akang ngajajabkeun dugi ka bumi. Cek Usman pura-pura anu dusun. Sok padahal hate mah eta anu dipenta dan nya hayang ulin ka imah nangarahnya. Isin ku saha Kang da di rorompok mah teu aya pika isineun. Mun aya pun biang mah nyalira. Aduh. Kumaha teh terus jeung dewek euy. Usman ngareret sarta nanyakeun ka Inang nu keur jongjon ngobrol jeung Nyi Mimi. Pek we Usman mah ngajajabkeun kuring mah cek aya perlu heula ye. Ka uwa ngan perkara anu dibadamikeun tadi kade pohonya kuring sampeurnya. Nah heuh atulah keuni ku dewek dibejaan ka ditu. Yo atuh nang dewek rek ngajajabkeun heula eusnya. Sia naon-naon di jalan babakuna mah ngan bisi ibi nanyakeun mah bejakeun we nya. Keur kababakan heula ngalawi kitu nya. Cek Usman bari ngiceupan. Atuh Inang surti kana kiceup Usman anu hartina bisi pamajikan Usman nanyakeun. Geus kitu mah leos Inang ngaleos kitu deui Usman terus ngajajabkeun euy Parida ka imahna. Teu kungsi setengah jam geus tepi ka imah euy Parida harita teh parawargi. Anu kabeneran atuh di imah euy Parida eueuh sasaha. Mangga cali Kang? Cek euy Parida bari nari kursi ka tukang gek Usman dieu. Diraros kieu di menyeis tari isawananya. Cek Usman rarat-reret da pugunya patempatan euy Parida raresi. Katamah kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan menilaliu.
Saraos-saraos lagi di kampung we Kang. Tipe isang satu di dia teh. Abdi we sareng pun biang gaya di sasaha Kang. Aduh, disangki mah sareng eta we sumun sareng taeuna sih. Cek Usman sareng ngaserenge gumasep di ditu mah ngabedil. Sareng cara oge nu dimaksud ku Akang teh? Leres. Si Akang mah sok sasangkian kitu. Piraku abdi tos kagungan jeung cuman hate kumawantu nyanak Akang ka dieu. Panginten doraka abdi ngabantu Akang ka dieu mah. Nang duka upami Akang marupina kana tangtos we tos rimitannya. Cek Eis Parida ngadelekan. Puguh we atuh delek. Sakitu ge didelekan sakitu ge batin Usman meni serplus belakatin. Duh, serimitan iraha is komo Akang geus jalmi nu kirang kagaduh atuh. Sahab istrina nu kerasa ka Akang atuh lah. Kemal Usman ngabohong. Meni teu euleum-euleum sakitu anak rayap geus genep teh. Majarkeun can rimitan padahal di imahna mareang nu ceuri. Tos teu aneh jawab pamagetna hampir rata-rata Kang. Rata-rata kumaha kitu is? Cek Usman siga nu pura-pura can ngarti. Mun ari lungsur ti bumi mah jaya majarkeun teh lengoh keneh padahal mah di bumi mah reuy ku putra. Geuning aya laguna geuninnya. Sumpahna ge wantun sama diin teuing geus lah. Saresna Akang mah da teu acan ngalaman gaduh istri, sokomo murang kalih mah. Bohong moal wantun salira pinu kukutil segede-gede leunca. Nya wis mah. Rek lucuna keurangnya di mana ya kutil segede leunca is ah. Tada teuing we baroncenangna winten is lah. Tibatan disumpah seueur kutil mah abot keneh sumpah daek samedin kitu. Moy dina kitabna ge teu aya jalaran henteu diwenangkeun ku Gusti Allah. Mangga we taroskeun ku is lah ka para santri. Di mana sumpah daek samedin. Eta nu nawiskeun sumpah nu pangabotna teh is. Alah benten sereng sumpah daek madu, daek busung, daek dibentar ku gelap. Tapi sumpah kitu aya hartosna kitu. Naon hartosna sumpah kitu teh Kang? Mun daek madu daek busung teh daek dibentar ku gelap. Moal cadu moal mung hate Akang teu boleh tibalat kitu. Si Akang tiasaannya. Sangkinya Akang mah kana guguritan. Kana sisindiran teh Kang. Rupina Akang mah kantos kuliah jurusan sastra pointinya. Kantenan we atuh. Aing teu diteraskeun jalan pasastrana ka Bujeng Pupus. Si Akang mah ngaco harus los juragan sastra terus pupus sagala. Itu panginten Akang mah uningan tinu sok ngarangnya. Atuh napi eta panginten naon teh tukang ngarang dongeng Sunda teh Patatang anu didongengkeun ku Mang Jaya teh geuninnya. Akang mah sok ngadangukeun tina radio pangintennya. Biasa kitu teh. Oh, sanes. Terang deui sanes terang deui atuh is. Maulah sobat medok mah tiasa teroskeun. Ieu mah ka urang Muhammad Ramdan oge. Pilih anjeunna tiasa malih anjeunna tiasa ngarangnya ti saha cing? Sareng Mang Jaya tiasa ngadongeng teh pan ku Akang da teh. Janten tiasa ngarang teh ti Akang. Sanes aing ngarang mah. Ti saha atuh? Samun anjeunna keneh we ti Patatang. Akang mah yang kitu sotena neroskeun we ka eus kitu. Sok Akang meninggal leunreung. Panjenengan abdi Patatang KS tiasa ngarang teh diwurukan ku Akang. Ai Mang Jaya diwurukan ngadongeng ku Akang deui. Nuhun. Kantos ku Akang diwurukan ngadongeng. Ngan ayeuna pinter keneh Mang Jaya kitu. Si Akang mah kitunya meni minggal leunreung Cek Eis Parida tuluy ngoloyong ka jero. Maksudna mah rek manggiciankeun cai keur Usman. Teu kungsi 5 menit geus norojo deui mawa cai enteh sagelas kalawan dibakian. Sauyos tulis lah ulang ngarepotkeun is. Henteu Kang teu ngarepotkeun, cai-cai atuh. Pepeurieun leuteun manusia mah teu gaduh. Manasikeun di Akang seueur nu mararodel. Temal Eis Parida bari ngagelenyu sarta diuk bahareup-hareup. Model ti mana ya is ai di Akang lah. Pamidi tukang sulap seueur nu model kitu geus poros kapas janten beurit. Atuh eta naon teh bangsa kelenci, atuh tiasa leungit. Malih mah deui aya nu aneh deui eta sabutangan janten manuk. Aduh, da puguh kapasnya nak, beuritnya nak kitu. Atuh ka kelenci nya nak atuh. Pon kitu deui anu bisa ngaleungit dileungitkeun kitu. Eta deui sabutangan mawa cenah manuknya kitu keneh. Sia Kang kurupi-rupi teh nya. Aya Kang tiasa sulap? Tiasa atuh. Cobi atuh Kang sulap. Yo, sia sulap mah atuh da moal duana Akang mah. Akang mah nya tai kotok ditutupan, dibuka jadi tai hayam. Sia Kang sok aya wae nya. Cek Eis Parida meni asa suka make ngeuna seuri.
Geus kitu jep jarempe duanana pada tarungkul. Siga nu geus bareak piomong. Sedang batin Usman mah galecok bari ngarasa bunga nu taya papadana. Dume bisa nganyang ka imahna si Demplon. Teu lila red Usman ngareret meuni siga nu asa-asa naker. Parang geus parida ngareret belenyeh imut. Imut nu ngandung pangirut. Kelet nu ngandung pamelet di barung kupanon curileuk ngiceup. Ampun Gusti, cenah ceuk batin Usman. Meuni nyeblak dibentur ku imut sakitu ge meh-mehan ngacedak ka tukang. Uguh we saha lalakina nu dibere imut pangirut kelet panarik hate. Ana breh teh katingali pipina kempok. Asoy we kata mah pogot nu aya. Sigana lamun kongang mah hayang ngarontok bener-bener dikerkem ku sono teh. Cacakan Usman kasebut geus boga pangalaman. Boga pamajikan dibere kelet kitu kudu Demplon meuni asa mungaran deui kasebut bujang keneh. Mangkat beger kawasna moal teu dugdeg temenan hulu angen. Cacakan geus ngalaman boga pamajikan ge meuni siga nu teu puguh rasa ngadak-ngadak kesang rembes sakujur awak harita teh. Sedeng suku mah harita ngagulusur ngalonyor ka hareup hanapeun meja. Nu sukuna jangkung jeung pasagi keduk cenah. Suku Usman paadu kana suku Eis Parida. Tungtung na ngadon pagaris-garis suku meuni anteng silih tincak silih badu. Ngan henteu we terus harita teh perepet jengkol jajayan maweulit titis. Tina kituna Usman tambah wani gulusur. Leungeun ngagulusur perantel kana leungeun Eis Parida. Nu keur numpang kana luhur meja. Lila-lila lamo leungeun teu cicing silih rame silih keupeul. Dipikir-pikir ku saruana we keur mah Usman kahayangna kitu. Hayo dibere wani ku Eis Parida. Atuh puguh we atuh pamengget model Usman, lalaki model Usman. Tong boro dibere wani cacakan teu dibere wani ge ajol-ajolan. Atuh puguh asa ditomok congcot. Majarkeun teh cenah nu gara cadas manggi emas. Sanajan nepi ka bedug subuh ge, mangga batan bosen kalah beuki pogot. Geus kitu gerendeng Usman nyarita setengah haharewosan siga nu sieun aya nu ngadengi. Para wargi kaundang sakumaha nu kauninga dipikir-pikir aya ku saruana keur Usman. Atuh jeung Nyi Eis Parida harita teh para mitra. Pada pogot geus kitu gerendeng Usman nyarita setengah haharewosan siga anu sieun aya nu ngadengi. Is, kunaonnya cacak akang nami petepang sareng Eis. Ni ujug-ujug kataji we ku Eis janten ngaraos aneh akang ge. Awit naros janten pogot, awit tepang janten kagembang. Saresna mah akang mah teu ngartos Is saperos nu kabanang rasa ku Eis teh. Duh Eis kumaha paraosan tepangna sareng akang mungaran teh? Ceuk Usman. Satengah ngajojoan kana teh Eis Parida. Sajero 2-3 menit mah Eis Parida teu ngajawab malah neuteub we kana beungeut. Geus kitu luk tungkul ka karanemalan. Pami akang percanten mah mulai bentenna saperos paraosan akang. Panten ku akang ge kamaklum moal patos-patos abdi wantun patarema dampal panangan. Ceuk Eis Parida sora semu ngageter. Nuhun atuh Eisnya, ari sami mah paraosan Eis sareng akang. Teh mal Usman bari nyekal deui kana pigeulang leungeun Eis Parida. Nu dicekel tetep cicing teu obah. Dupi Eis sakola keneh. Tos liren Kang mun di ka kelas 2 SMA jalan kabujeng pun bapa ngantunkeun. Pami kitu teh mah tos teu gaduh deui ngabiayaan, salajengna kumaha tuh maksud akang teh? Na bade miharep saterasna ka abdi, ceuk Eis Parida malik tumanya kana pamadegan Usman. Ari cita-cita mah Eis kitu. Mudah-mudahan we itu diparengkeun ku Gusti Nu Maha Suci. Tiasa teras kauntun tipung katamang beas laksana kapidurian. Temal Usman bari ngalesotkeun deui leungeun Eis Parida nu bersih jeung limit di wewuh ku buru mayangan. Nuhun pami akang bade saterasna mah mungyunkeun engal-engal we sasahuran ka pun biang terus pada tenang di urangna. Insyaallah enjing pageto akang ka dirinya. Lain bade sasanggem ka tuang ibu. Dari ayeuna mah mung sakadar amangan heula. Atuh salajengna akang teh bade pamit we Is. Beri ieu tos siang teuing sareng kaleresan akang teh abade teterasan aya keperogian. Kunaon atuh akang mah ngalan teuing Kang? Gampil ke sanes waktos urang hajak ka didinya. Akang hajak ka dinya. Ceuk Usman bari nguniang nangtung.
Dileuteulah tukang saina Kang. Maunya tampil tuh is. Mangga Kang. Temal is parida sanggeus Usman nginum jerut turun kaburuan. Ulah kapoknya Kang. Moal tuh is baton kapok manggur gawok, mangga tuh is. Mangga Kang wilujeng angkat. Temal is parida bari ngajajabkeun ku paneuteu. Leos Usman geus kitu mah terus indit lempang meninga gedi. Waktu Usman keur ngagedi grek balik palebah pepengkolan pisan, anu kalemur paamprok jeung inang nu harita teh tas diuan narek balik. Eta si eta tepung di dieu. Kakara balik mana teh Usman? Nya euy ngadon ngobrol di ditu euy. Ari si monyong disangka ku dewek geus tepi ka imah. Oreng ngadon nancep we nya di si demplon. Wah, terek nancep kumaha euy kawas nu karasa we ku ilaing. Ari kitu ngobrol naon di ditu euy? Ngobrol we, euy lah pokona mah. Si ditu kerasa heueuh antara dewek. Rasa dewek jeung rasa si demplon. Dewek menyan euy aduh sumpahna gede kumaha teh. Ujug-ujug kapana asmara we ku si manehna. Lain ku kitu ilaing mah payus disebut Tilma Elodan atuh. Tadi mah nyaritakeun rek ka Mang Salamun, ayeuna ngadon kabengbat ku demplon. Leuh. Euy saruana we jeung ilaing, didinya ge meuni asik ngobrol jeung si hideung santen. Nya ada urang halus ye. Aya paribasa batu turun ke sik naik. Itu purun dewek laek atuh aduh nih ngajegur euy teh malah. Ari dewek mah teu rek asik kumaha euy mamang jeung sanyana dewek mah. Tenang hate teu culang teu cileung sin anu nakol sira. Coba ilaing mah padi henteu ge boga anak pamajikan atuh. Saurana we hate dugdeg sieun kapelengok pamajikan. Kumalun kabitur ke. Nah eta kumaha euy parida terhadap ka maneh kira-kira daekeun kitu? Beres lah. Beres cek dewek kita disebutkeun. Batu turun ke sik naik itu purun dewek daek. Usman teh atuh. Cek Usman menireueus dumeh bisa nganyang kanu demplon. Teu naon geus suka pada suka mah bari si lain ka untuk. Ieu pokona mah lah ngajagang perahu dua. Ngangka dewe sing lantip bisa cak-cak bodas anu nepikeun ka pamajikan ilaing lantaran nya kitu euy. Kasebut anu beubeuleuman teh mah teu boleh kaameu we ka mana-mana oge. Moal atuh euy da dewe ge lain bolon. Pokona mah beres lah. Mudah-mudahan we rencana urang rek nyiar tareka kanu bisa teh sing jadi kalawan aya buahna kitu. Heueuh. Eta kira-kirana iraha ieu teman. Nah, dewek mau ya harus milu. Kemana itu yang eta kira-kirana? Lain ke tempat demit. Euy. Ceka inang harita teh. Ongko hayang tapi rada marmir anehna teh borangna. Atukeun bae masih ke tempat gandara boge. Ke tempat tuyul ge nah, da moal aya demit anu nyaget cungcurungan sugan. Pokona mah salamet we jeung hasil maksud. Da dewek mah rek menta jalan kehidupan usaha kada demit teh. Tapi ka aki dukun atawa ka abah dukun anu wacis teh satiduh metu saucap nyata teh sugan mah euy. Hirup urang jadi jelema ge teh. Jelema nu nyacaka nu penting mah euy pan urang teh hayang kawin. Aduh. Lamun dewek geus beunghar pan. Purun dewek kawin ke Isparida Edun. Ngan urang masuk sieun euy. Alah, ulah sieunan atuh sia. Hayang ulah sieuna lo gampang sia. Kumaha kitu? Adaret tarasi nu loba. Ya, kajar tarasieun sia sama dengan jengkol pan loba teuing mah jengkoleun. Tah ieu lamun loba ngadahar tarasi pasti tarasieun. Nah, sia teh mah kos nu burung atuh. Yeuh. Urang rek balik mah nya. Nya dewek rek balik yeuh. Rek ka mana ilaing jalan? Nya ka dieu dewek mah ka kulon. Rek ka mana deui atuh? Ujung atuh dewek mah ka dieu rek motong jalan ka babakan. Cek Usman. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Terus kebat balik ka imahna, kabeneran harita geus wanci magrib. Kalacat Usman unggah barang berai mukakeun panto ka sampang. Nyinoneng pamajikanana kerja motrot. Bari diuk dina sama pok harita budina meuni kuraweun. Pok nyarita budina kuraweun. Maha nu kauninga para wargi sadaya. Barang Usman unggah berai mukakeun panto ka sampak nyinoneng pamajikanana. Kerja motrot we bari diuk dina sama pok nyarita budina kuraweun. Nu kasep sakebon binatang ngangemuli. Atos saya ngablu nepi ka subuh ka ditu samalaya alusna teu balik deui oge barina oge. Cek nyinoneng tuluy ngabalieur sarengeh Usman seuri. Di maneh anger we euy. Ari geus datang kitu teh. Liar kuliarna tetep dibagiakeun ku budi kuraweun. Mung dibagian ku budi kuraweun mah ku parud atuh ngada dempes tajeng di irung-irungna. Tema nyinoneng tetep ngabalieur. Gek Usman diuk ngareneng samalah make jeung ngaleng sagala. Cicing.
Kos nu weureuk na keur make jeung pulang kaleng segala. Tong sok itu noneng. Kitu ge salakinya nih apaan panutan lahir batin ieu teh. Panutan renyul. Cek si noneng bari diuk nangisan. Hihi. Senyul-nyul ge aya lumayan sakali usum tiris. Aya paribasa tareung peot sabawoko lumayan gahel-gaheleun gitu. Usman peot batur bobo lumayan toe-toeleun. Ganeng sia, parin oge. Nah, awe cukup ku dikeukepan wae kitu. Oh, nya jeung naon deui atuh geus waktuna mah. Geus waktuna peuting mah tuna. Temal Usman ngaheureyan pamajikan bari hahahehe gumase. Ganeng sia bising diketelok ku jojolong deui. Yuh noneng. Akang mau dari sotena lain ulin teu puguh atuh. Ngablu ngukur jalan bari oge. Asti we kana kituna. Ih, mangkelanan ye noneng. Ulah sok gancang nempes ai teu teh, dengekeun heula atuh ye noneng ye. Poe bieu akang mangih milik meunang rejeki. Aya nu nitah di bantuan munyalan segon kana teu kuduaan. Nya dibere 50 perak sewang tah jeung inang tah, tah ieu duitna kita tok perawatan ku maneh ye. Kai eta kaduana teuing isuk ting pageto akang jeung si inang. Rek nyaba ka kota nu maksud jeung tujuan rek milu digawe kana bangunan. Cenah cek bejana lanceuk ka si inang di Bandung. Keur loba nu nyieun bangunan ayeuna teh, naon geuning disebutna teh? Parumnas kitu. Mangkali lain 10 hiji. Lain 10 hiji 10 aya kana ratusna bangunan teh. Teh cek si inang cenah moal anggeus ku sataun bejana kitu. Tak ku kituna akang jeung si Inan rek ka Bandung, sugan we atuh aya milik. Budak nu keur dikandung teh aya milik kalawan kumanehna. Duh maneh doakeun akang sing salamet sing hasil maksud. Dapira ku urang rek ieu saumur-umur euy. Beureun kumaneh ge karasa we hirup urang kaboga teh mun eueuh pangajina pisan. Tong broning deungeun-deungeun sedeng kolot ge. Kolot maneh mana aya bantuna ka urang sakieu keur susah sagala rupa teh. Cek Usman ngagelegtis. Nyaritakeun rek nyiar pakasaban ka kota Bandung. Ngadengi omongan kitu tinu jadi salaki make aya niat rek lunta balang siar pakasaban. Meni ngadak-ngadak marah main teu kawasta di barang jo datang Usman meni baketut hasil. Nya syukur atuh Kang aya pikiran rek nyiar pakasaban mah. Kuring ge moal burung didoakeun sing salamat sing hasil nu dimaksud. Lajeng sanyana karasa hirup eueuh kaboga teh. Mentaan kanu jadi kolot terus-terusan era. Nganyukan we ka warung kudu dibayar. Jeung moal hadewe ari nyokotan tuluy-tuluyan ari mayar henteu. Nu boga warung ge moal nya daekeun mere deui. Ari kitu mah sanajan pangala sapeser bari mayeng meureun aya ancokeunana pati-pati anyuk hutang oge. Jeung deui nyiar pakasaban mah kana naon atuh tong. Ngarasa bauan tong ngarasa hina. Pokona meunang rezeki nu cukup keur anak pamajikan. Rek iraha imit ka Bandung teh Kang. Isukan atau pageto nanyakeun kitu sotenan kuring lain naon-naon sugan rek ngumahakeun deas kana teu dikolot. Sugan mere pangaji 2 liter mah keur bakal akang jeung keur dahar barudak. Itu ge ari beas mah aya keneh 4 liter ngan bising teh cukup. Cek Nyi Noneng parawargi. Ku ayeuna nyarita jadi leuleuy. Bari gancang ngarawatan duit anu gedena 5.000 perak. Gua di perkara ini teh mah kumaha lanceuk si Inang we. Geting isukan duka pageto akang rek nanyakeun deui ka lanceuk si Inang. Ari orang ongkosna jeung keur bakalna di ditu kumaha Kang? Tanya Noneng mereret tuluy mencerong kana beungeut. Ai perkara ongkosna kumaha si Inang we lantaran si Inang geus nyanggupan rek ngongkosan. Paling-paling ya urang mah bakal antara sapoe 2 poeun. Ulah ngenalkeun teuing meuli sangu ka warung, pasti si Inang ge makel kitu. Heuh kajeun ari kitu mah atuh. Ieu duit rek dipake ngorot-ngorot ka warung, sawareh, nu sawareh deui keur bakal sarakola barudak nu 3. Cek Noneng ngoloyong asup ka kamar. Nyimpen duit hanapeun kasur. Geus nyadiakeun dahareun di tengah imah kalawan Usman. Teu leleda bek dahar. Harita teh meningali medda puguh lapar. Minggu ti harita Usman jeung Inang sabada nanyakeun tempat harita teh para mitra sadaya Guha Sancang. Loba nu dipikir teu sumareang ka tukang gidig ati gede hate rek nyiar tarekah pikeun jalan kahirupan. Samalah Usman samemeh ini teh make bebeja heula kalawan menta diduakeun ka Eus Parida. Dadakuna mah rek nyangkeun barang ka Bandung jeung ka kota Jakarta. Keur Eus Parida mah percaya we kana omongan Usman. Nu ngakukeun jadi padagang gede. Atuh teu matak aneh lamun Eus Parida gede kapastian. Bakal ngajodona ka Usman ongkohan Usman geus janji.
Ungkohan Usman geus janji rek terus ngawin ari katamah-tamah inung geus parida geus doaeun anakna rek boga salaki ka Usman. Mitra kaumdang uguh lamun ditiliku salancar mah ngarasa kaget ku perkara eus parida kasebut anak nu aya. Bari alus rupa hadewana make dae kapantar Usman jelema nu malangmang mulung pendidikan ukur sakola rakyat kelas genep ge. Sedang aya eus parida kaluaran SMA kelas 2. Meureun geus kitu we Usman kudu boga jodoh ka eus parida ongkohan Usman henteu sabongbrong boga ilmu pamikat awewe pamereti akina. Silege tereup teh ieu para wargi jeung si kalong hideung gitu. Ieu Usman da aya. Caturkeun Usman jeung Inang geus rek tarpi kanu dituju. Kakara setengah oge ti jalan gede ka Guha Sancang geus ngaharega komo Inang mah ngadon ngajak reureuh heula meni ngalungsara sisi kutahanapeun tangkal kahung nu jauh ka ditu jauh ka dieu beunang disebutkeun tempat nu hara-haraeun. Arang jelema nu ngaliwat ari lain ngadon ngalasuluh mah kaleuweung. Waktu Usman jeung Inang reureuh rentang-rentang saurang lalaki tengah tuwuh keur ngabengkot nanggung suluh. Lamun sakira-kira jauh keneh euy bari pidatangeun kanu dituju burit. Urang ngarareb heula sugana di wangkon ieu aya pilemuran. Kadieu nyubuh we ni ti dieu kitu, cek Inang siga nu sungkan nuluykeun. Teuing atuh eheng nyaho urang nanyakeun nu tos ngalasuluh lah. Temal Usman bari nguniang nangtung. Sanggeus nu ngalasuluh deukeut pok Usman nyarita. Punten Pak bade ngarewong sekedap, cek Usman atuh cag tanggungan suluh diecagkeun di sisi. Aya pikeun saeuy naon Ujang? Ieu Pak bade aya nu dijugjug ka Guha Sancang sun. Jenenganna teh Uyut Marana sun. Oh bade ka Uyut Marana Ujang teh. Leres Bapak tebih keneh kitu ti dieu. Nya aya we ti dieu kirang langkung 3 kilo 5 Ujang. Tuh geuning katingal ti dieu. Aya tangka caringin yang celing luhur. Tah lebakeun tangka caringin bumina Uyut Marana. Rupina bade jarah Ujang teh nya. Cek nu tas ngalasuluh bari nunjuk kana lempengan tangka caringin anu lapat-lapat katingali. Para mitra kaumdang. Oh sumuhun manawi pareng Pak. Temal Usman pok Inang nyamungan bari ngajemprak bangun sulungse. Upi di tempat eta teh teu aya demit mah. Cek Inang nyangingetan kana dedemit. Da puguh borangan lumayan. Iduh ka ari ada demit teu anya mah Ujang. Jalan Bapak mah da teu acan pernah kadinya mung sanggem wartos di dinya tempat paragi jarah kitu. Mun nyepangna teh Uyut Marana tah. Kami Ujang parantos arageung maksad mama nga bade dicobian ka ditu jalanan nu sanes ge sok aya nu jarah kadinya. Tenten seueur nya mang ka dari itu teh. Nya seueur mah henteu mung sok rajeun we aya. Kitu ge Bapak mah ukur ceuk wartosna mangga atuh Ujang dikandun. Cek nu tas ngalasuluh bari regenyeng nanggung deui. Mangapa atur nuhun Pak? Temal Inang. Usman ge karita leos nu tas ngalasuluh init mah leumpang meni ngabig-brig da puguh bari nanggung suluh berat nu ngalasuluh teh. Da geus deukeut euy 3 kilo Inang euy. Singelah urang bari reureuh urang pulak ye leupeut teh euy. Keun timbal mangke di mana urang tepi kanu dituju. Nah, tu da nya uing lapar lah. Temal Inang bari ngaluarkeun leupeut 2 gepok jeung gorengan. Waktos nasep.